anu di itu teh awas mana nu di mana itu teh daerah Indramayu teh naon eta teh pesantren naon eta anu itu deh gingan abah eta telin abah awas nih teman pesantren tapi pendukung Pak Anies eta eta ge nu sesat gingan eta pesantren nu di Indramayu teh gingan nu mana nya eta teh nu mana eta teh nu eta teh lain nu Jaitun teh lain mana jeung teh oh Jaitunnya oh eta mah beda deui atuh sigala dibahas gitu oh eta tapi ayeuna geus tenang nih sih baras barunya terus nama jumpling ada apa aya provokator nu nyerang gitu eta pan hadir tama keur ieu nya keur dina politik eta teh rada berkuat nih eta na mantak diserang nyerang eta Jaitun nu kira-kira bisa ngasut masyarakat mah diserang gitu ieu mah lawan politik nih di jelema misalkan Jimmy bisa ngasut bisa nyokot suara gitunya kan kita diserang